Panggarsa sahibul maksad ibu ramakna kali sadaya kulawargina anu gelis nyaeta Neng Heni sejak ngalaksanakan hiji acara adat nyaeta siraman calon panganten anu gelis Neng Heni anu mana kersani Allah subhanahu wa ta'ala dina dinten enjing nu gelis mangtena sejamungkas mangsa lalagasan beber layar tarik jangkar ngamasagar dina rumah tangga. Dina sonten anu ieu mangpang mempeng sadaya kulawargina khususna kulawargi nu geulis nyaeta Neng Heni aya kempel riung wungkulung kumargi kitu bade jajab ka pangdoa ka nu geulis ku ngalangkunganana nu geulis dibanjur ku cai kanyaah kaheman kawelas kaasih ti sadaya kulawargina. Ngalangkungan Sanggarias Irma Wedding Organizer simkuring insyaallah menawi sejamandu acara adat siraman calon panganten anu geulis nyaeta Neng Heni teu aya sanes acara ieu sanes wanaohan kagiatan atanapi nayangan namun nya kitu syariatna anu geulis dibanjur ku cai kanyaah kaheman kawelas kaasih ti sadaya kulawargina. Hakikatna pamudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala anu geulis dibersihkeun lahirna batinna tekad ucap sinareng lampahna dina rumah tanggana jaga anjeuna lulus banglus huripu waras kalayan kenging kasinugrahaan regreg pageh ayam terentem runtut raut oge kenging titel kulawargi anu sakinah mawaddah sinareng warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kapara wargi anu seja nyakseni acara siraman pun simkuring ngahaturanan hayu urang sami-sami riung wungkulung urang sami-sami andung doa kanu geulis khususna umumna kasadaya kulawargina pamugia sagala rupi pamaksadanana dina dinten ieu sareng dinten enjing aya dina panangtayungan Gusti anu Maha Kawasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Manawi upacara adat siraman calon panganten sakadapan deui kusim kuring bade sejak dikawitanan. Hatur nuhun. Sumangga gelis anake. Bismillahirrahmanirrahim. Tala'al badru min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'an lillahi da ngadeg heula sakedapan gelisnya sataacan lebet manawi Bapak mangga iya dicepeng ku Bapak mangga gerah hurungkeun ku Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis andaking jimat lahir jeung batin. Dinten ieu sadaya kulawargi hidup aya bager Neng Heni teu aya sanes geulis sejak manjeng doa kesalirah sejak ruruat raga badag mersihan badan salira ti ujung dibanjur ku cai kanyaah kaheman kawelas kaasih ku sadaya kulawargi hidup anake kanggo saksi dina dinten ieu sareng dinten enjing hidup bakal nempatan ieu wewangunan gelis anu parantos disayogikeun ku Sanggarias Irma Wedding Organizer kanggo ngalinggihanana kesadaya kulawargina anu gelis diapi dijaring sumangga guran lengkahkeun lengkah Neng sareng mamah sareng Bapa kepalihan tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga Neng
dijaring diaping ku mamah sareng ku bapa. Teras mayun kapalih dia ngadeg heula sakedapan manawinya. Subhanallah walhamdulillah. Gelis anaking Neng Heni, jimat lahir jeung batin kadeueuh mama kanya bapa geura nyureang nyawang ka alam bangsa anu geus lawas gelis. Kira langkung 20 tahun ka tukang hidup masih aya keneh dina kandungan mamah gelis. Gelis anak king mamah ngakandung hidup salapan sasih dina kaayaan loba anu karasa neng. Tapi mamah teu aral gelis sumawonan anjeuna ngarasula anak king. Wancina medal dina dinten harita kaping sakitu mama ngarasa bagja neng. Brol hidup lahir dirawu dipangku dipika welas dipika asih lir ibarat nanggeui endog bebereumna gelis. Neng gelis putri mama dinten ieu bager geus mangsana ku mamah wilepaskeun. Sok sanajan mamahnya welas asih dedeuh pisan gelis. Ieu aisan anu jadi saksi baheula hidup maranggubrak ka alam dunia. Di eong-eong, di ais, di pangku, lamun hidup teu anteng ieu aisan jadi ubar gelis. Kiwari ku mamah rek dipegatkeun bager, erek dilepaskeun. Lain mamah erek ngantep neng, lain mamah erek tega gelis, tapi erek dijurung laku anaki. Hidup gera rumah tangga gelis, jigera mandiri bager. Dina acara ecag aisan mama sejang ecageun anu gelis, mudah-mudahan tanggung jawab mama sareng bapa digentos ku calon caroge hidup dina dinten enjing anu bakal sejah di tepian rumah tangga. Mama gera niatan ku hate mama anu saikhlas-ikhlasna, sanaos mamahnya sanaos mama welas asih dedeuh pisan kanu gelis. Tos waktosna mama dina acara ecag aisan mangga mama gera ecagkeun anu gelis. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga mama gera lepaskeun eta Aisyah. Subhanallah walhamdulillah. Kitu oge bapa mangga gera pareman eta lilin anu dicepeng ku bapa, mangga gera niatan ku hate anu ikhlas. Subhanallah walhamdulillah. Gelis andaking anak mama jimat lahir jeung batin jung gelis didoakeun lilin parantos dipareman ku bapa. Oke tugas bapak parantos rengse ngagedekeun ingkang putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga anu salajengna mama neng bapa lalinggih. Neng ngadeg heula sakedap. Mama sareng bapak calikna rada caket ngalahun neng. Sabelah sewang dilahun ku mama sareng ku bapa. Neng calik gelis anak.
Subhanallah walhamdulillah. Gelis andaki neng Heni sanajan aisan geus dipegatkeun, tapi kanya aka welas kasih bapak sareng mama dugi ka irah wae langgeng mayang gelis hama pegat anaking bisi enjing hidup ditakdirkeun ngajodona ka si Aa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup tumuwuh Kanjeng Rahayu nampak darajat kalayan jadi jalma anu berat beunghar pepeje hidup gelis andaki ulah hilap ke kulawargi utamina nyaeta ka mamah sareng ka bapaknya gelis. Gelis andaki neng Heni munjung mah ulah ka gunung muja mah ulah ka sagara da gunung sok rajen urug sagara sok rajen saat munjung mah kudu ka indung neng muja mah kudu ka bapa da indung tunggul rahayu bapa tanggalna daraja. Allah subhanahu wa ta'ala tos sangadehkeun kasawai umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen sing sahawai umatna anu teu acan kenging pangampura tinu jantan ibu ramana mangka babedon Gusti gelis. Gelis anaki ridallahu fi ridha walidaini ihsana. Ridona ibu sinareng bapa nyaeta ridona Gusti Allah. Sakali ka benduna ibu sinareng bapa eta teh benduna Gusti Allah gelis. Kumargi kitu bager anaki hidup mapag enjing bade nikah. Alhamdulillahirabbil alamin mama sareng bapa araya kene gelis kulawargi sadaya ayeuna kempel bagja lahir sinareng batin. Gera hormat tilauhan, gera menta pangampura ka mama jeung ka bapa oge ka sadaya kulawargi hidup Allah mandar hidup dina rumah tangga aya katinuga rahayu ginanjar keselamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sataacan ngabakti tawiskeun bakti gera lungsur heula anaking kana amparan sinjang anu parantos aya payuneun salira sok gelis sideku gelis anaking. Gelis andaking neng Heni ieu sadaya di amparan kusinjang naon maksadna teu aya sanes bager ari sinjang teh dadasar dadampar baheula hidup parang gubrag ka alam dunia teu nyandakna naon gelis iwal diitilaman teh nyaeta kusinjang anaking. Kukituna dadasar ieu dadasar sinjang ieu dina dadasar sagara rumah tangga soleh soleha sing runtut raut kalayan hidup pepejeh ulah sombong takabur adigung jeung adiguna bager. Ieu dadasar sinjang aya hartosna neng gelis di awuran ku rupa-rupa kembang aya bodas aya berem aya koneng eping jeung sajabana. Ieu teh yen romantika dina rumah tangga gelis yen rumah tangga teh enteng bangga anaking enteng na kumaha dina waktos dinten enjing insyaallah dina hetangan detik hidup duaan bakal sah jantan suami istri gelis banggana kumaha salawasna air rumah tangga teh sakola panglami-lamina neng salawasna kedah diajar wae nya gelis. Tah mudah-mudahan jodoh hidup salamina nyandak kasinugrahaan ayeuna didorong kudu aku sadaya kulawargi hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususna anu dilinggihan ieu neng gelis aya 7 lapis bager hartosna 7 lapis waktu anu bakal kasorang ku hidup dina rumah tangga tikawit ayeuna dugi ka engke jaga oge insyaallah doa ti mamah ti bapa sareng ti sadaya kulawargi hidup nembusna dugi ka langit ka 7. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Nenggelis urang bukaannya hiji-hiji ieu lambaran sinjang. Urang anu dilinggihan ku hidap neng khususna aya 7 lapis. Ieu nu kahiji, ieu nu kaduanya gelis, katilu, kaopat, kalima, ieu anu kagenep sareng ieu terakhir anu katujuh. Urang bukaan lambarana hiji-hiji candaku neng juruna simpen dina lahunan nengnya gelis. Gelis urang kawitanan lambaran anu kahiji nyaeta lawan bodas boy larah geraniatan ku hati anu ikhlas gelis hidup sing bersih enjing rumah tangga teh tong mandang harta bandana tong mandang kakasepna si AA nya gelis tapi niatan ku hidup rumah tangga enjing ku tekad ikhlas yen urang sejang ngalaksanakeun parentah Gusti Allah insyaallah sadaya niat saya aya dina karidoan Gusti Allah anu Maha Kawasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta anu kahiji gelis anaking anu salajengna lambaran anu kadua mangga gera candaku neng anaking. Gelis anaking dikawit enjing hidup hirup di alam dunia moal sorangan deui tapi bakal masang sareng caroge hidup tina suka sinareng duka na mudah-mudahan anaking enjing hidup ngajodona kasih AA sing rempok jodoh sing ayam tentrem runtut raut sauyunan aya pamuntang pakewoh lamun aya naon pacengkadan rengsekeun kuduaannya gelis anaking tak kedah ibur ka mama sareng ka bapaknya gelis tah eta hartosna sinjang anu kadua anu salajengna anu katilu gelis anaking hirup di alam dunia bakal ngahontal kesempurnaan lamun ku ngalangkungan nikah jarak anu kabejakeun jajakan wanohan bujang jeung lajang bakal kasampurnakeun teh nyaeta ku ngalangkungan nikah tah gelis nikah na hidup kasih AA insyaallah bakal mukakeun lawang anu pangsai-saena lawang anu pangsampurna-sampurnana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu salajengna gelis anaking lambaran anu kaopan gelis sabada dirahpalan kacaroge pepeje hidup kudu turut patuh kumawulah sabab ari caroge teh palaki rabina alam dunia gelis neng bade dicandak kamana wae ku opat malhab Gusti Allah bade ka kaler ka kidul kawetan ka kulon neng kedah ikhlas kedah ridho ngingiringnya gelis insyaallah opat malhab eta aya dina panangtayuan Allah subhanahu wa ta'ala lamun hidup nuturkeun atau napi aya dina kaikhlasan caroge hidup gelis eta hartosna anu kaopat anu salajengna lambaran anu kalima gelis anaking neng Heni urang salaku umat Islam pepeje ulah ngadadalekeun salat anu 5 waktunya gelis neng nuju di mana nuju kumaha wae tos waktosna nikah tos waktosna neng salat teteh nitip ka hidup nya ulah didadalekeun salat anu 5 waktu eta nya gelis da eta mah wajib hukumna nya neng nuju di mana wae nuju kumaha wae waktosna salat mah pepejehnya gelis sekali deui teteh nitip ka hidup tekenging didadalekeun anaking somat jaga hidup lamun mulang ke alam kasucian anu pangheulana dihetang teh nyaeta amalan salatna gelis matak pepejeh sakali deui teteh nitip ka hidup ulah gadadalekeun salat anu 5 waktu tah eta hartosna anu kalima gelis anaking anu salajengna lambaran anu kagenep mangga gera canda ku hidup anaking gelis anaking mudah-mudahan hidup salamina hirup di alam dunia sing ditetapkan iman oge Islam
sabab kiwari sering kabejakeun seueur jalmi anu pecat imana kacida cilakana lamun hiji insan mulang ka alam akhirat pecat imana gelis. Nauzubillah min zaliknya mata sakali deui teteh nitip ka hidupnya anu lambaran kalima salat 5 waktu tekenging didadalekeun nya gelis ngartosnya anaking eta hartosna lambaran nu kagenep anu salajengna lambaran nu terakhir nyaeta lambaran anu katujuh. Gelis anaking aya 7 poe anu bakal kasorang salami dina saminggu teras muter dina rumah tangga ti kawit Ahad, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah jeung Sabtu. Mudah-mudahan eta anu 7 poe salami samingguna hidup asian ku kasabaran katakwaan kalayan salamina mung takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gelis anaking eta panginten hartosna sinjang anu dilinggihan ku hidup anu salajengna mangga geralungsurkeun sadaya amparan sinjang anu parantos dicepeng ku hidup anu salajengna gerak mayun ka mamah gelis sok gerak mayun ka mamah. Gelis ditingali sakedapan mama hidup anaknya neng gelis tah ieu teh mama anu pangseurna jasa tikawit hidup gubrak ka alam dunia dugi ka sageng kieu moal acan bisa mulangkeun cai susu gelis gera boga rasa jeung rumasa dina acara ngaras bager sok gera suhunkeun piduana gera nyuhunkeun dihapunten tinu janten mama anu kungsi ngagedekeun hidup tikawit alit dugi ka saageng kieu. Neng gelis mangga gera nyaur ka mamah anaki sok gelis gera nyaur sembahan abdi lahir sareng batin abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan hatur nuhun mama atas ngarorok ngagedekeun ngati ngadidik abdi dugi ka saageng kieu abdi teu acan biasa mulang tarima mung saukur nyesahkeun bae sanaos kitu hapunten abdi doakeun abdi hirup rumah tangga mugia aya dina kabagjaan salamina. Mama kadangunya ku mama nu gelis nyuhunkeun dihapunten kanu janten mama kukituna mangga gerawaler ku mama gelis neng putra mama doa sareng pahampura mama ma kudu dipenta bageus mama ngarorok ngagendekeun hidup ikhlas ridho pisan gelis junggara rumah tangga tigara laki rapi gara hontak bagian hirup lagi gelis neng Heni mama ngagedekeun hidup tikawit lahir dugi ka kiwari tawis bakti gera candak dampal sampeana kana lahunan hidup anaki sok candak sampean mamah kana lahunan neng anaki gera kumbah gelis ieu lengkahna duka sabaraha ribu lengkah gelis dug hulupet nyawa ngabelaan hidup gelis kadangkala kewajiban nama kapopohokeun neng sok bager cenah cek keterangan sawarga ayana dina dampal sampean mama
mangga gelis gera bersihan ku cai anu tos disayogikeun sok gera wasuh gelis anaki sok gelis ulah sieun baseuh ulah sieun kotor anaking gera wasuh sampean mamahna. Bismillahirrahmanirrahim. Teras gelis sapalih deui sampean mamahna. Insyaallah ku dibersihanana dampal sampean mamah hidup janten wasilah bersihna dosa kalalapatan hidup ka mamah. Teras dielap neng gelis. Teras gelis dielap sampean mamahna sapalih deui anak. Teras dipasihan wawangi gelis sok gelis subhanallah walhamdulillah. Anu salajengna neng rada mengker sakedik gelis anak. Sok gelis gera sumujud dina luhureun dampal sampean mamah hidup anaki. Mama hapunten abdi tikawit orok dugi ka sageung kieu hapunten lahir sinareng batin mama. Tikawit lahir abdi teu acan tiasa mulang tarima mama. Rumaos abdi teh seueur dosa mama kumawantun ka mama. Enjing abdi bade rumah tanggi pamit mah dicandaku caroge abdi bade nuturkeun caroge abdi hapunten lahir sinareng batin mama. Abdi teu acan tiasa mulang tarima. Cekap gelis ngali nyuuna dina tangan mama diesun tangan mamahna anaking. Gelis jimat mama gaduh hidup anu sok ngagentenan mama. Mun mama nuju odur isukan babager jigera tuturkeun salaki hidup jung sing panjang umur panjang jodona. Didoakeun pisan ku mama gelis lahir batin mama ikhlas ridho pisan gelis. Jigera diajar rumah tangga anaking tos gelis mangga dirangkul mamahna anaking sok tangkep ku hidup mamahna. Mama abdi ejing bade ngawitan rumah tangga hapunten sadaya kalalapatan abdinya mah. Sapalih deui gelis jung gelis nyaah pisan dada pisan anak mama. Mama ikhlas neng mama ridho dihampura pisan ku mama. Hampura oge mamanya gelis bising mama sok gurah-gereuh ka hidup lain hewa lain geuleuh neng hampuranya gelis. Terakhir mangga taar neng diesun ku mama. Subhanallah walhamdulillah. Tos bager anu salajengna mangga gera ngalih ka bapa anaking. Bapak gaduh putra istri teh aya 3 kawajibannya pak. Anu kahiji nyaeta ngarorok ngagedekeun parantos ayeuna alhamdulillah neng Heni parantos jangkung. Anu kadua ngatik tur ngadidik nyakolakeun oge atosnya bapak. Alhamdulillah pamugia ilmu anu dipigaduh
jantan ilmu anu manfaat. Anu terakhir Pak, kewajiban Bapak dina dinten enjing nyaeta ngawalian mugia henteu ngawakilkeun nya Pak cekap ku salira wae. Nenggelis gera pundut ka Bapak cu kewajiban anjeunna mangga gera nyaur anaki. Bapak, dinten enjing abdi bade nikah kakang ade. Suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mudut ka pangarsak Bapak kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi. Mugia Bapak ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung. Kalayan ngadoakeun abdi mugia janten kulawarga anu bagja di dunia dugi akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak kadanggunya Pak nu geulis mundut ditikahkeun ka Bapak ku kituna mangga gera waler ku Bapak. Anak king geulis neng pamundut hidup mangka ku Bapak bade ditikahkeun, hidup bade ditikahkeun ku Bapak insyaallah diwalian langsung jeung bager gerah hirup laki rabi mugia aya jodoh ya Allah kalayan bagja di dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Neng gera samikeun tawis hormat ka ingkang rama gera candak dampal sampean kana lahunan hidup anaking. Sok gelis teras dibersihan ku cai anu tos disayogikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Sok gelis anaking gera kumbah dampal sampean rama hidup anaking. Neng Bapak mah tara ningalikeun kanyaahna gelis tapi percantan dina tungtung wengina doa anu sae kanggo anak-anakna gelis. Sapalih deui gelis anaki sok gera kumbah ku hidup. Allahumma gfirli dunubili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras dielap anaking subhanallah walhamdulillah. Teras dipasihan wawangi bager insyaallah hirup hidup pinuh ku wawangi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah. Samikeun sareng ka mamah gelis rada mangkar sakedik nengna. Sok gelis gera sumbujud dina luhureun dampal sampean ramah hidup. Bapak abdi dinten ieu sumbujud dina luhureun dampal sampean salira. Ieu dampal sampean pinuh keluh kesah perjuangan kanggo hidup dikawit gubrak ka alam dunia. Abdi hapunten lahir sinareng batin Bapak. Abdi dinten enjing bade nuturkeun caroge abdi da puguh wajibna. Bapak sing damangnya Pak, Bapak sing sehat. Oke segala rupi pengorbanan Bapak ngajantenkeun wasilah keselamatan kanggo sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tos gelis ngalih nyuuna kana lahunan Bapak dina tangan Bapak gelis. Gelis Neng Heni anak Bapak jung bager didungakeun ku Bapak. Insyaallah enjing naon rupi pamaksadan hidup bakal laksana sing sehat lahir jeung batin didoakeun ku bapaknya gelis. Hampura bising Bapak sok nyarekan, hampura bising Bapak sok ngagenggereukeun gelis. Lain hewa lain geuleuh tapi hoyong hidup katingali jadi jalma anu sae anu sampurna. Tos gelis mangga ditangkep bapana anaki.
Subhanallah walhamdulillah. Bapak sakali deui hapunten abdinya Pak. Bapak sing sehat sing damang. Sapalih deui gelis anaknya. Dihampura pisan ku Bapak Neng. Jung sing panjang umur panjang jodona gelis. Bapak ikhlas gelis ridho pisan. Cekap nu terakhir mangga taar Neng diesun ku Bapak. Subhanallah walhamdulillah. Cekap